keneh urang balik di Jakarta disaketi telepon mak naon ya abdi disaketi ku arineg balik ke Munjul oh enang udah balik lain mah bisa yang naon tidak sore keneh jam 5 bisi mah hayang naon teu hayang naon hayang jeruk hasem apel mak teu neurak mah mending meuli eta bae hayang mah gara ngomong teu hayang naon aing naon bae mulai darayang mah mending meuli martabak yang naon martabak eta beulikeun bae datang urang assalamualaikum waalaikumsalam dia geus datang mana martabak nah kolot pan tadi emak ngomong endung dia ngomong sacayut becena nelpon martabak be dia 30.000 tukang beli dia ngomong doang pan tadi emak ngomong endung cenah ku abdi ditelepon endung ge aing tadi ku ari mahayang cenah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atqanal masnu'at wa fataral mawjudat wa amatal ahya wa ahyal amwat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul aradina was samawat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im wa qala fi ayatin akhar innama yakhshallaha min ibadihil ulama wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun nahnu ma'asyiral anbiya wa annal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman walakinnahum warrathu al-ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Wa qala al-ulama kullu mahallatin fiha alimun fahum ahyaun wa kullu mahallatin la yakunu fiha alimun fahum amwatun. Wa qala imamuna Syafi'i radhiyallahu an yustahabbu indal qabri
ayyu syai'in minal Qur'an wa in khatimu kullahu kana hasanan. Wa qala as-sayyid al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa min a'zami ma yuhda ilal mauta aktsaruhum barakatan au aktsaruhum naf'an qiraatul Qur'an wa ihda'u thawabiha ilaihim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tukang son taekeun volumena kulana rada serak ongkoh loba nu karolot bisi nu tarorek belum. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwasalam mugia Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya anu halaladir dina siang ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat. Sadatil ulama minal muallimin, para kiai, para masyaikhil kiram, para tuan-tuan guru anu nampak halaladir di payuneun urang sadaya saumumna kiai-kiai anu haladir siang ieu baik undangan maupun alumni ieu pasantren anu ku jisim kuring dipika hormat tur dimuliakeun. Urang doakeun mugia para kiai senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin dipararanjangkeun yuswa anu bararokah. Wabil khusus keluarga besar almarhum almaghfurlah sahibul haul kersana guru urang sadaya bil khusus ummi sareng putra putri mantu cucu almarhum almaghfurlah anu ku pribados sangat dipika hormat tur dimuliakeun. Mugi-mugi putra putri almarhum senantiasa Allah jadikan dzurriyyatan thayyibah. Mugi-mugi ieu pasantren sing langgeng ila yaumil qiyamah, santri nu araya sing bararetah, bahkan guru-guruna sing langkung istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pejabat pemerintah setempat bil khusus Muspika Kecamatan Munjul, aya Pak Camat Manawi, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, Bapak Kepala Desa beserta jajaranana, urang daroakeun para pejabat tinu handap dugi kanu luhur sing dijadikeun para pejabat anu amanah. Teristimewa para panitia haul pondok pesantren naon namina ieu teh Nurul Pata ku jisim kuring dipika hormat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Siang ieu urang ngahadiran haul guru urang anu katilu nu katilunya nu katilu. Salah satu beliau ieu manusia anu geus kenging gelar ti Allah anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia anu mere manfaat kapapada manusia. Ialah diantarana almarhum anu ku urang dihaolan. Maka haol penting ku urang diayakeun.
setiap parentahan agama pasti ngandung rahasia anu kadang-kadang orang terang di balik rahasiana lantaran orang teh anu mantak teh nyaho hiji ilmu orang tenepi kadinya lantaran urangna bodoh nu mantak urang bodoh lantaran teu boga ilmu nu mantak teu boga ilmu lantaran urangna heubeul teu daek neangan nu mantak teu daek neangan lantaran urangna ngedul nu mantak ngedul sebab urangna deugel nu mantak deuger sebab urangna tolol geus terakhir tah sagede jebuk. Maka sabab sakitu bapak ibu jamaah sadaya hapunten ka para guru nu aya di dieu haul teh tujuanana anu kahiji silaturahmi iyalah alhamdulillah wasilah di pasantren Nurul Pata diayakeun haul sohibul ma'had guru urang maka alhamdulillah urang dara rongkap ka dieu papanggih jeung dulur papanggih jeung baraya terutama ieu alumni pondok pesantren anu urang kadang-kadang jarang silaturahmi ka guru ieulah berkah haul alhamdulillah. Maka kolot baheula hebat ngadidik urang 2 poe deui ka lebaran atawa 3 poe deui ka lebaran atawa bulan mulud sok aya siling anteuran aya keneh ieu Abah Jasmin dimunjul kitu sok siling anteuran eta ulah diputuskeun teruskeun ari boga mah teu pira jerona mah lauk emas hiji endog 2 dibagi 4 araramin kieu bendog urab satengah piring urab kacang satengah piring teu pira jerona mah cekolot kieu Bang ieu baskom beureum bikeun ku dia kaditu ka Cikapas eta teh dulur bapa dia ieu baskom nu putih bikeun ku dia ka Cibeulah Cibelah teh naon? Heeh. Geus teuing masa sebut-sebut bae. Ka Cibelah eta teh adi aing, berarti bibi dia. Ieu nu hiji deui baskom anu beureum, bikeun ka Citepuseun. Eta teh kakak aing, berarti uwa dia. Ieu nu hiji deui bikeun tah nu di pasar. Eta ge sarua. Adik bapak dia nu tukang ngabiakeun kana pakaja kolot teh nu eta mah cenah. Geus teuing bere bae. Iyalah kolot baheula ngadidik anak. Eta jerona mah teu pira kejo. Urang ge baroga di imah. Naon eusina? Eusina ieu dia ulah mutuskeun sampai kuat teh nyaok ka mamang-mamang acan. Sabab ieu kuari jelema kadulur misan koat teu wauh dulur bener lamun aya dengdengan be beunghar laju kakak kadinya kumaha atuh dulur keneh cenah ai kanu beunghar mah ai kunaon dulurna miskin sapeujit reujeng kakak jeung Mang Anu dulur atuh dulur sapeujit reujeng enggeus ulah diperpanjang riet ai mangga Bandungan saya mah cenah tah iyalah mantak pala hadirin sadaya munasabah cek Nabi anjeun kudu rajin silaturahmi mun hayang jembar rizki mun hayang panjang umur mun hayang cageran silaturahmi kumaha cenah si itu maka urang hewaeun bae bahkan cek Nabi sil man kotoaka sambungkeun ku anjeun silaturahmi ka jalma anu hewaeun ka anjeun mantak jelema tukang sodako jelema sodako merek anu bager biasa nu kitu mah nu luar biasa maka sodako ka musuh kanu hewaeun ka urang coba eta urang bisa kitu moal aing ge teu bisa hese eta ieu lah gati maka munasabah haul tujuanna silaturahmi tol coba urang panjarang panggih ieu kos kieu
kula bae ge jeung urang dia jarang panggih urang muncul nageh jeung urang muncul tilok unggal poe ipanggih kieu leres gitu Pak Camat atau tilok unggal poe panggih jeung rakyatna leres teu Pak tapi wasilah aya haul di dieu ya Allah jeung guru-guru tararepang Masya Allah hapunten wabil khusus keluarga besar Ciandur alhamdulillah dina siang ieu dihadiran ku putrana almarhum almaghfurlah Abah anu ti Ciandur Masya Allah hapunten abi kaleresan pisan darongkap ka dieu mugi-mugi kampung daerah Munjul kadongkapan ku putra almarhum almaghfurlah Abah ti Ciandur mugi-mugi sing tambih-tambih berkah sabab almarhum kapungkur mondok diantarana ialah di Ciandur alhamdulillah putra-putra almarhum sehingga darongkap ka dieu dalam acara haul wasilah na haul guru urang ti Ciandur dongkap ja urang ngahaja-haja ka ditu mah jarang leres gitu nah makana diayakeun haul pala hadrin wal hadrat ialah pentingna haul sehingga papanggih ya Allah alumni jeung alumni anu jarang panggih nu geus 10 tahun cacahan pan cager lalu sabaraha dia anak moal ngomongkeun pakaya ieu moal anak nu diomongkeun bener teu nah iyalah makana penting haul ketika anu di haulana komo orang soleh seperti guru urang hadirin wal hadirat ya nu mantak ieu haul rame jelema dararongkap syariat undangan alumni jeung putra almarhum hakikat ialah uleman almarhum ialah orang soleh jelema sarempet dararatang teu saeutik jelema nu mampu duitna loba pakaianna ngabadeg pala hadirin diondang kadang-kadang urang teu sempet bae anu teh maka amalus soleh bi amalis soleh orang soleh bakal dibales ku amal solehna nyalira hadirin wal hadirat ialah almarhum anu kurang di haulan mata kesetujuan haul pertama silaturahmi nu kadua tujuan haul pala hadirin sadayana urang teh nu mantak ngayakeun haul nu kadua takdim kanu jadi kolot kabagi dua aya kolot nasab aya kolot kasab mana kolot nasab teh kolot anu ngalahirkeun urang indung bapak urang anu ngurusan urang anu ngalahirkeun urang eta hormati eta cintai eta mulyakeun sebab moal mulia jelema sanajan elmuna pohara moal mulia jelema sanajan jabatana luhur moal gagah jelema sanajan dunyana loba lamun teu takdim kanu jadi indung bapak lamun indung bapak aya keneh hormati turutkeun ka hayangna terus lamun geus eueuh zarahan makomna ieu maka makom indung bapak kuat teu nyaho-nyaho acan geus 30 tahun teu balik ka Munjul Masya Allah laju balik manehna ka dieu neangan kuburan bapana di makom gede cek adina ka baheula mah ieu abah di dieu cenah ieu makomna puguh aing rada inget di dieu ieu ai kuari ieu abah pindah ka mana teu bebeja deui cenah ieu pun ka bina-bina piraku jeung aya mayit pindah sorangan iyalah jelema kuat poho teu nyaho makom indung kumaha handek berkah pala hadirin wal hadirat aya keneh indung bapak mulyakeun jimat pikeun urang Masya Allah lamun eueuh geura zarahan makomna ayakeun haulna kumaha cenah ka haji jak ulama teu bisa zarah panggil minta antar ka ustad jalma nu ngalalanggur ya ustad panggil kunaon Assalamualaikum waalaikumsalam ai naon cenah ka Mamad waduh ustad pokona kula mah kudu hayang ditulungan hayang diantar kunaon waduh kula mah kudu jarah ku ari ai kitu ngadadak amat
beuh kula ngimpi keur penting dicekek kusa ku abah kula bumbuan ku ustad sekali-kali kesempatan tah bener kata mah kudu jarah sabab kula kira ada ngagibrig awaki asana nuturkeun gitu ya percaya bae nu bodoh mah eta be moal endah ya ka ieu mah kudu jarah jangan ngagibrig awak kula ge ieu mata ke kula masyaallah ieu ku ada geus teu ngeunah rarasaan ieu di imah ku teu hayang dahar-dahar acan jauhna naon ieu Masya Allah antar jarah ayo di mana makomna di ditu siap atau kesempatan sekali-kali kunaon cekek masyarakat ieu ngan kieu kaya ieu zarah kabagi-bagi maksudna aya paket komplit jakori mah paketan ieu aya paket sederhana aya paket murah maksudna kumaha paket komplit yasin sakali kulhu 33 pujina 300 doa lojor eta paket komplit aya paket sedang mah oh yasinan kulhu doang 11 puji 100 doa sedang ai paket murah kulhu doang 3 puji 11 doa robbana atina waduh laju sabaraha cenah paket komplit mahal tah maka 1,5 juta ai kitu tah kapalkeun yasin hadorot ai heh kak ulah gagaba ieu nu caramah jeung nu tukang hadorot manfaatna gede keneh nu hadorot aya kitu kumaha hadorot gagaba baheula eta baheula kula keur mondok ieu ngaran kula Panjamaludin aya barangna cek abah teh cek ama kula dia ngaranna Jamaludin dia alpiah dia tebegung katalar dia henteu atuh kumaha aja kula mah kitu kan teu nyaho di aranna Jamaludin pan meunang abah atuh heuh cenah aing cenah lebah ngajuru dia eta pas ngaji alfiah bab mubtada khobar borosot media aranan ku aing Jamaludin kun aing mah dia begug alfiah ih ceuk kula atuh ieu ge ngaji nama kumaha hese ngaji mah gati deh dia katalar henteu alfiah atuh katalar kitu kan 2 bet 3 bet mah pala hadirin sadayana eta begitu mondok main moal ngajajal alfiah ka dia coba pangtarik dengan ilah hadratin nabi ih kula ngajogog ngajage kumaha eta ta'alluqna ka mana eta huruf jar naon eta ilana asli apa zaidah heulana ai ta'rif huruf jar asliyah kumaha moal ngarti ibu-ibu manggas dengekeun baheula ku ibu huruf jar zaidah kumaha kitu eta ta'alluqna ka mana pugu-pugu ilah hadrati beh cekolot coba dia ngaji mohon insyaallah darbe kula tarke budak tah ilah hadrati tarke buku kula ilah hadrati ilah huruf jar hadrati majrur kudu jar alamat jarna kasroh dohir sajumlah jar majrur talukana ngancleng ka mana boa sajumlah jar majrur talukana fiil fa'il anu dibuang takdirna ae ahdortu ae ahduru mangga ae ahdortu ila hadratin nabi ndek ae di ila hadratin nabi ndek ae atawassalu ila hadratin nabi kan gak eta kumaha gitu ahdortu ngahadirkeun kaula ndek dirtu ngahadirkeun kaula ila hadratin nabi ka Kangjeng Rasul ila ruhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabab lamun urang uluk salam ka Rasul di mana bae dijawab langsung ku Rasul Masya Allah coba eta ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiramil Fatihah disambat tuh dihadirkeun Rasul dihadirkan, para sahabat dihadirkan, ambiya wal mursalin halal hadir. Mantak eta mere nu hadarat upahna kudu nu gede, alebatun nu ceramah.
cocok do tukang hadarat mah kena cenah ieu ai peningkatan soalna balik diri masana ieu ai gitu kumaha barokah ai atawassalu ila hadratin nabi abdi teh tawasul nyuhunkeun ka Gusti ku berkahna Kangjeng Nabi ku mukjizatna Rasulullah ku barokahna para anbiya wal mursalin dar behadarat al-fatihah kunaon make al-fatihah ngarti tante hei kunaon make al-fatihah ngarti teu mata kayak ngaji hirup mah haram jadah doang nu matak make al-fatihah kunaon al-fatihah sabab al-fatihah pala hadirin ummul kitab indungna pala hadirin sadaya seluruh Al-Quran sadaya perkara nu aya di Al-Quran maknana dikumpulkeun dina lapad dina surat Al-Fatihah dina Al-Fatihah dikumpulkeun deui dina lapad Bismillahirrahmanirrahim jaeta ulama hebat nyen tawasul make Al-Fatihah sabab nu bodoh ge bari saeun sanajan tedek maca al-fatihah ge ai bisa mah Abah Jasmin Abah Judin atuh enak bae kieu ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitil kiram al-baqarah kunaon baca ai begug mah jeung katalar ai wa ila hadarati jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususon ila hadarati khulafair rasyidin eta ngapakeun hadarat ulah gagabak kebal dikobong mantap ngupahan jarah ulah sok leutik ieu mah cukup ku rokok sabungkus nuhun nya tad ngeunah beuteung be eta teu cukup saminggu ngapaleun hadarat benar hei wa ila hadrati jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila hadrati khulafair rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Uthman wa Sayyidina Ali radhiyallahu anhum al-Fatihah al-Fatihah eta maca Nabi sanu sejen Al-Imran der baca Al-Imran kunaon anggeus subuh be kakak pasti ustad nu kitu moal diondang deui taya ada harese kak geus lamun bisa zarah teu bisa urang zarah nita ustad waduh laju kumaha ya tad atuh puguh kakak nyokot nu mana neuk paket murah paket sederhana paket komplit cek pamajikanna cokot meka paket murah nu penting ulah dicekek beulanan urang cenah ieu anggas langsung manjara paket murah ya ila hadrat nabi Fatihah mana cenah makomna iya oh sangaranna Odi ibuna Odah ohnya cenah hadrat nabi wala ruhi Odi bin Odah al-Fatihah enggas abaina ummatin al-Fatihah langsung kulo ada ahad tilu bengges la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah amin amin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati alhamdulillah rabbil alamin balik kan 3 menit kak sakedeung amat cenah tad paket murah pan kak lain deui ai paket komplit mah embeu ustadna ge pan make susur heula pan tos pan ge guloprak dikeluarkeun lain deui hadaratna ge kuat kokohekeun ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiramil Fatihah kok calangap tak kiai atuh mujina ge gagah pan serem la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kan biasa bae urang mah nya jelema loba dina hate urang mah loba dunia nih la ilaha illallah komplit la ilaha illallah urang inget ka upah bae bisa zarah sorangan teu bisa nitah ganjaran amat tetep menang hayakeun haolna kunaon satahun sakali
ulah ngukur dengdengan, ukur kamampu sorangan. Bener? Iya. Takdim ka kolot geus eueuh. Eta urang dangukeun ku ibu jeung ku bapak, boga imah barokah indung bapak bisa usaha modalna ge warisan ti indung. Ya Allah, kunaon eta jelema? Pala hadirin wal hadirat, ja indung mah sagala-gala kabeh jeung anak. Bapak mah kabeh sagala-gala jeung anak. Meuli tanah jeung anak, meuli kebon jeung anak, meuli sawah jeung boga dunya jeung kabeh jeung anak. Meuli anu bo jeung anak. Naon teh aya ieu urang munjul. Si anu meuli sawah 7 hektar jeung sadia jeung indung bapak aing aya nu kitu. Jarang. Tapi kunaon jelema? Ngomong hirup hayang barokah, ngomong hirup hayang berkah, tapi pelit ka indung bapak mohon maaf. Gagah tinggal gagah, hebat tinggal hebat. Setinggi apapun jabatan Anda, sehebat apapun ilmu Anda, lamun teu ngamuliakeun indung bapak, eueuh moal berkah, moal iya. Ya Allah, teu saeutik pala hadirin wal hadirat, eta mobilna 3, indungna aya keneh, bapana geus eueuh, eta mobil anakna nu 3 nu 2, ai indungna kunaon loba berobat kuat kana ojek. Bari jeung huhujanan, masya Allah. Anak bloon nu kitu. Ya Allah, dengekeun terutama ibu-ibu, Bu. Pancena ibu-ibu deui bae kieu ya. Ieu kadang-kadang kieu. Indungna anak berobat, anakna mah hayang nginjeman mobil, ngan sieun ka pamajikan. Eta pamajikanna tolol, salakina boloon. Sieun ka pamajikan ngarabakan jut kunaon ka? Sieun ka ewe ieu. Iya pancena kiai ngomong gitu teu saeutik ibu-ibu nu ngadu ka kula. Kumaha kitu Bu? Coba cenah eta cenah haji pangomongankeun. Terus baheula mah keur can kawin, masya Allah eta kumaha bae diserahkeun duit ka manon kumaha ai kuari geus kawin ka imah ge jarang noong kuari mah komo cicingna di ditu laju mere duit susulumputan jasieun ka pamajikan. Eta nu kitu ibu-ibu pang boloon-boloona jelema nu neangan duit salaki urang. Dengekeun ai ka indung bapana neuk merek ku pamajikan dilarang ulah kitu rodiah kuduna kieu nu supaya hayang ngeunahan ya nu mere duit ka indung bapa salaki urang, nu mere duit ka bapak jeung indungna pamajikan urang, engke moal aya kacurigaan. Ieu mah mere duit susulumputan. Nanaonan hirup. Kos kitu. Kuduna pamajikan ngomong, "Pak, eta emak di ditu geus dibere duit." Atuh encan. Ulah kitu. Urang bisa ke kedua emak. Eta emak hiji deui. Peujeuh abah geus eueuh. Atuh geus gerebe-rebe ku kumaneh. Laju sabaraha duit? Teu berebe cek salakina 100.000. Leutik amat. Kudu kitu, Bu. Lamun urang bager kami toha, engke salaki urang ge bakal bager ka indung bapak urang. Ieu mah makeanan ji kuat kumat mere duit. Kusieun ka pamajikan, aya lalaki nu kitu di dieu. Woi, sundatan deui. Kabina-bina jelema, aneh jakula mah. Maaf, kilang bara cara Uwais Al-Qarni. Kadang kuring ngomongkeun Uwais Al-Qarni, mun aya waktuna, mun eueuh tunggesan bae. Masya Allah, nu harade, ya hikmah haul. Takdim ngamulyakeun, ngahormat kanu jadi indung bapak. Ban indung bapak aya 2, hiji bapak nasab, nu dibahas ku kuring bapak nasab. Nek kumaha berkah, doaul walid liwaladihi kadu'ail anbiya li ummatihi. Doanya bapak dan ibu kepada anaknya
bagaikan doanya Nabi kepada umat dina pada wajah diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Hayo gerak tuh endongan Sultan Hasanuddin. Hayang menta karamat Sultan Hasanuddin endongan kunaon? Makam Sultan Cikaduun, jarahan makom wali Songo, tapi lamun tengah jarahan makom indung bapa, tengah muliakan ke indung bapa, sekalipun doa wali nyangsang moal datang ke arasna Allah lantaran kahalang ku doa indung bapa. Doaul walid liwaladihi kadoail anbiya li ummatihi. Doa anak kolot kanu jadi anak bagaikan doanya Nabi kepada umat dina pada wajah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cana indung bapak kula mah bodoh teu neurake kadengdeungeun ka anak namah alabatan doa wali. Cana indung bapak kula mah tilok ibadah urusan manehna jeung Allah, hak urang ngahormat ngamuliakeun indung bapak. Walau kafiron sanajan kafir tetap hak anak menghormati kepada kedua orang tua. Dina adab-adaban malah deui atuh. Dina akhlak mah. Masya Allah ka indung bapak adab, hormat. Koma tinggali kurang budak kuari. Ya Allah nu baheula mah ku pohara jasa. Ndeu kawin da ku macak indung bapak, ai kuari mah lain. Indung bapak ku macak teu jaeta. Iyalah moal senang. Lamun ieu jelema teu daek ngahormat ka indung hayang naon bu, ibu urang aya keneh, ibu urang bisa aya keneh, urang balik di Jakarta disaketi telepon, mak naon ya abdi disaketi ku arinep balik ka Munjul. Oh enang geura balik bae lain mah bisa hayang naon ija sore keneh jam 5 bisi mah hayang naon teu hayang naon hayang jeruk asem apel nyamak teu neurak aing mah mending meuli eta bae hayangna mah geura ngomong teu hayang naon aing naon bae mulai darayang mah mending meuli martabak yang naon martabak eta beulikeun bae. Datang urang, assalamualaikum, waalaikumsalam, dia geus datang, mana martabak, nah kolot. Pan tadi emak ngomong endung, dia ngomong sacayut becena, nelpon martabak dia 30.000 tuh beli dia ngomong doang. Pan tadi emak ngomong endung, cenah ku abdi ditelepon, endung ge aing tadi kuari mah hayang cenah. Ya kolot. Hei, ilah kolot, awas, kolot orang aya, anu bikang, turutkan ke hayangna, kolot lalaki aya keneh, turutkan ke hayangna, ya, tadusan bini mah, ibu kuring geus aya geus 2 tahun, muga-muga Allah diampura dosana, kamari mertua kuring di Cisantri, sami ngantunkeun anu istri, muga-muga Allah diampura dosana. Ibu kuring maot. Begitu maot, ibu kuring anu disolok jengkol, kula ngabaturan ama kula. Hees teh. Terus saminggu kula dituturkeun sare teh. Masya Allah. Berat bakti ka indung bapak teh. Ya Allah, Rabbana Karim. Menang 9 poe. Cek kula, mak, mending kawin deui nya dikawinkeun ku kami. Nah dia main kawinkeun bae jeung saha milih hayang nu mana nu ama senang hayo geura ih pan anyar keneh ait kami teu bisa bakti teu bisa ngurusan ulah sok dilarang-larang ieu mah hayo abah geura kawin deui kudu inget ka mak nyeri ih naon urusanana ngurusan tebegugna naon tebegug kawin teu meunang dipanggil ku kula kabeh kakak kula jeung adik kula na kumaya sanu sanggup cek kula ngalayanan ama hayo cenah hese pun boga ka ujung ha na kumaha ku ari haju cek haji kumaha kawinkeun deui hooh cek kakak kula cocok aing ge lain yang bakti sabab jeung anak mah aya jarak tapi jeung pamajikan mah eueuh jarak mah apa aing keur ngetakeun. Ih, ai kitu kumaha kitu ya. Dikawinkeun ku kula.
menang 10 poe langsung kawinkeun ku kula. Sekolah nu ngora neangan anak bisi geus kolot mah geringan deui urusan anak. Kolot urang geus gering gitu kan. Neangan nu rada ngora. Mana ngora 33 tahun. Pamajikan kula ge 38 mun 33. Nu iya, heeh cenah eta. Heeh sekolah. Cager. Terus ya cocok pan model kieu mah dipemenangkeun ieu ya. Haran aing mah cenah. Awas ya. Hartina urang teh birrul waliden sakamampu urang. Ngayakeun haol, ayakeun. Kumaha cenah aing mah ieu jatuh boga. Ulah ngukur dangdangan, ukur awak sorangan. Boga anak 3, balik ti dia runding. Kak, enan dia tadi kula ngadiran Ki Jamal ke haul Abah Haji meninya redet hate atuh kumaha kitu atuh apa nih Abah can di haulan geus 2 tahun atuh aing lengkut teu hayang atuh nya cek kieu tadi sakamampu urang piraku urang teu mampu atuh nyeun 10 besek sewang kali anakna 30 besek iho oge nya hangas 10 besek sewang dia nya heuh basum gedena hiji geus ondang be Ustad koet RT nu tangondang saurang-saurang. Ustad saurang bae ulah loba-lobaan. Sabab ieu ngan 30 jatahna ge. Oh geus, ira ngariungna setengah genep dek magrib. Geak bae RT ngondang diketokan hiji-hiji. Ayeuna ieu haol. Langsung ka Imam Kaji Heri ka dieu. Assalamualaikum Kaji. Urang ka ditu ku Mang Anu. Nek naon? Haol ira setengah genep. Ai kitu. Udah lebih omongan 30-an Kak Haji wayahna kadituna mau motor make helm sebab bisa ditanya udang dengan ku lagi ngondang make helm narabas kok ditu terus Kak Haji setengah genap kira-kira pot ditutupan hordeng ge beres dengan maghrib ke masjid imah baralik tidinya waktu eta berkat kabeh na jero samping koting kelembung alabatan nuburut bae artina ukur ka mampu bener tak iya pikeun kolot nasab kolot kasab mah kudu lebih-lebih lamun kolot nasab nyalemetkeun seuneu tina seuneu dunya lamun kolot kasab sakolot kasab guru urang anu ngasab tadina teu ngarti jadi ngarti tadina teu boga ilmu jadi boga ilmu tadina eueuh adaban jadi aya adaban tadina eueuh akhlakan jadi aya akhlakan ialah wasilah guru pala hadirin mantak ieu urang boga santri barokah guru boga dunia barokah guru boga ilmu barokah guru boga mobil barokah guru maka lamun jelema teu takdim kanu jadi guru mohon maaf apalah arti ilmu pala hadirin wal hadirat ketika orang haul guru kuacan pernah kaditu ditu atuna naonan dipenta engke bae cenah mah kaditu tungtuna kaditu henteu hei dina kitab anu dikarang ku Imam Ghazali dengekeun di oleh-oleh wala yabkhalul muta'allimu bisai'in min malihi an ustadihi wala yabkhalu ulah pelit al muta'allim murid min malihi tina harta bandana bisai'in Masya Allah an ustadihi tinu jadi guruna saka mampu urang mantap sok diayakan para alumni urang ja gede tuh mampu andai kata meuli embe ya aing celina cek nu saurang ya aing huluna ya jeung aing cekerna dihijikeun kabeh bleg jadi embe wasilah babareng nah iya mantak penting iya nu gati ge kaya nyambungkeun hate jeung guru
Masya Allah emang tegati gati para jamaah sadaya mantak ketika murid takzim pohara kanu jadi guruna ya Allah Rabbana Karim tingali kaberkahan jeung karismatikna di antarana ye nu di haolan nu mantak main rame di haolan ya guru urang teh lantaran baheula ka guruna takzim lantaran baheula ka guruna siap berang penting perintah guru akan dilaksanakan iyalah para hadirin bab takzim nu hese gati eta lamun ningali riwayat Saykhuna Abah Caringin anu kuari muridna tersuar di mana-mana kumaha kitu ndek haul mama pada rincang guruna kuat mawaan karung ka tiap alumni ndek ngilu moal nyumbang haul mama beas setengah liter anu saliter biar baheula zaman susah ndek haul maribaya ndek haul anu guruna hayu seutik ja aing mah ieu naon ngaranna 3 karung ja teu mampu sugan aya barengan mah aya menang 3 karung teh seutik sewang ja ieu aing nu lempangna atuh sia cenah ka babaturanana seutik sewang aya ndok ka dieu Masya Allah iyalah pohara takzim wa takrim mantak ketika hadirin sadaya baheula aya wali jeung wali ngobrol eta wali eta mah wali jeung keur ngobrolkeun wali ieu mah aya urang pan walingi kabehan ge tapi lamun disedak-sedak ku urang hadirin wal hadirat ye aya kitu kumaha ya ieu almarhum gaduh guru Abah Ciandur gaduh guru di antarana Mama Gentur Mama Satibi anu ambalayah kitab diaji di urang Jamul Jawame kitab balago kitab nahu kitab sagala-gala ieu menang Mama Gentur nyanadna kadinya Mama Gentur ngaguru ka Mama Sujai gudang nah ieu pusatna nu mantak disebut gudang ilmu disebut gudang lemburna nu aya di Tasikmalaya Mama gudang ngaguru ka mana ai cek sakaol ka Mama Sobari Cewedus Kuningan cek sakaol langsung ka Syekhona Holil Bangkalan Madura geus tembusna ka Syekhona Holil beheulanan Syekhona Holil ka Senawi Tanara terus kadituna ka Abi Bakar Sato terus kadituna ujung-ujungna ka Imam Syafi'i terus kaditu ka guruna Imam Malik bin Anas ka Sayyidina Maula Nafi Abdullah ka Sayyidina Abdullah karamakna bahkan langsung ka Rasulullah sebab Sayyidina Abdullah putra Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Umar ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul ti Jibril ti rob ti Allah leletikan ieu urang geblek-geblek ge hincu wali ieu urang muga-muga kabehan ka aku amin wasilah haul urang jaga di aku murid almarhum minimalna termasuk jalma anu muhibbin ka almarhum amin iyalah para hadirin mantap kudu nuhun di eta lemur aya kiai ulah diteluh naon sababna dangukeun lamun jelema ngahina ka kiai ulah gagabah wa idza ghadabal ammah lil ulama para hadirin fatakunul madarratu lil ammah la lil ulama kitu cek Imam Ghazali lamun urang hadirin sadaya ngahina hiji kiai ngahina hiji alim maka jalma bodoh ngahina ka hiji alim ngahina ka hiji kiai maka kamadaratanana lain ka eta kiai tapi jeung nu bodoh jeung nu ngahinana kunaon bisa berbalik ieu nu sangat penting fa inna luhumal ulama masmumatun sebab saknya-nyana dagingna ulama racun kumaha kitu racun Masya Allah man sammaha
marido waman adzaqaha mata. Jalma anu ngambu kana racun bakal gering, jalma anu nginum kana racun bakal paeh, jalma anu ngahinakeun encan nyeri ka ulama karak ngahinakeun bakal gering. Ima gering awakna, ima gering keluargana, ima duniana beak, pakaiana rengsek. Ketika mainnya jadi pejabat, morosot jabatanna, duniana beak, eta marido. Gering pamajikan, gering iya itu, geus gering. Lamun eta jelema ngahinakeun biasa bae bakal gering. Tapi lamun ngahinakeun nganyerikeun pohara mata wa in adzaqaha mata, lamun eta racun ku urang diinum mata bakal paeh, imma paeh jasadna wa imma paeh dina kahirupanana wal iyadu billah. Moga-moga orang ku Allah diraksa. Kawas naon sababna ieu diuji-uji mah ujung-ujungna ka Kangjeng Rasul. Kotoknya 12 anakna. Ya Allah, cokot anakna, sanu nyamber. Indungna. Gara ledek hina kiaina. Biasa baik, tapi wangat tua kiaina ujung-ujungna ka Kanjeng Nabi. Fa inna luhumal ulama masmumatun, sebab dagingna para ulama itu racun, hati-hati. Nah, melototan kula ieu. Setiap hiji tempat aya alim kudu nuhun. Eta fahum ahyaun, eta ahli kampung bakal hirup. Ulah jauh-jauh, ieu ku hari haol, da leutuh padagang. Woi, jagi isuk haolan abaju ani nek dagang di atunduk aing mah ti kamari keneh geus nyieun aing tempat. Tuh. Bener. Haol Kadukawang, sabara padagang, ribuan padagang. Haol Cisantri, haol Caringin, ya Allah, haol Cidahu. Sabab tuh ahyaun, hirup eta ahli kampung, ngahirupan ka ahli kampung. Ayakna ngahirupan, geus eueuna ge ngahirup. Orang izin ka para wali-wali Allah anu sangat pohara. Ya Allah Rabbana Karim deuleu wali, urang jarak ka Wali Songo, urang zarah ka Banten. Ratusan tahun Sultan Banten geus maot, ratusan tahun Syekh Mansuruddin geus maot, tapi masih bisa maraban anu hirup. Bener. Teu saeutik jelema di Banten nu dagang harirup, anak jeung pamajikanana, ya Allah bisa dahar, bisa sagala-gala. Nah ieu geus urang ieu takzim kanu jadi guru. Eta wali jeung wali ngomongkeun wali ieu mah. Ngan dicokot kurang hikmahna. Eta wali jeung wali ngobrol kieu. Kam sanah fi suhbati syaikhika. Mang cek wali teh kabaturan deui. Ari anjeun sabaraha taun masantren di kiai anu. Cek eta wali nu ditanya, qala arbauna aman. Kula masantren teh 40 tahun oponira. Ai santri kuari 3 tahun Abah Jasmin laju hayang jadi kiai bae. Santri kuari mah 2 tahun. Eta mah masantren 40. Gampang, santri kuari 40 tahun minimal 8 tahun 10 tahun geus jago. Ya Allah, para hadirin hadirat. Eta cek wali kula masantren di guru kula 40 tahun. Madza ta'allamta? Laju anjeun sabaraha madza ta'allamta selama 40 tahun ngaji naon bae eta jeung guru. Jaku kebel ieu mondok. Cek eta wali nu eta nu ditanya teh taraktul uluma kullaha. Kula mah teu ngajina naon, kula mah teu ngaji nahu, teu ngaji petekul muin, komo kana petekul wahab bang kaditu kandal jasa. Kula mah teu ngaji tafsir, kula mah teu ngaji fikih, kula mah teu ngaji hadis, kula mah teu ngaji pan balaghah, pan bayan, pan bade, pan khat, pan mantek. Kula mah teu ngaji
illa ilmal hub, kecuali kula mahabbah doang kanu jadi guru. Lamun guru kobakna saat kukula ditimbakeun di delepang biasana geus eueuh gegeura bakal kula dibikeun ka manehna. Kula mah minta deui ka indung bapak kula. Laju kula mah bila mana encan hees, kula mah lamun guru can hees. Beda jeung santri kuari pan. Di gua gobrek kukula ke santri. Woi, sobo, ulah sobo, berjamaah. Sobo dari sobo. Harudang. Baru lebah beh. Iya. Urang kam imah deui. Diintip kukula dina kaca kieu beh ieu. Coba di harudang tante. Horeng santri aing ge ngintip aing di ka mana teh kakak cenah. Eta murid jeung guru kuat siling intip neuk salat ge. Ka bina-bina ieu santri kuari kitukeun. Ih. Coba eta. Anu baheulapan lain. Kula mah lamun ieu sendal ka dieu kukula geura dibalikeun. Bahkan eta lamun ningali para hadirin wal hadirat, masya Allah. Abah Cisantri baheula begitu nimba titah nimbakeun kobak mama sempur. Ya Allah nimba ti jam 11 peuting beres-beres jam 2 lantaran gede kobakna. Mama rek tahajud. Ya Allah. Wilujeng Sumping Kak Ibu Bupati Kabupaten Pandeglang beserta Bapak Dewan. Mangga Bu, bener ya. Mohon. Entah Bu nak eureun geus tadi ya. Kitu jangan ge datang Ibu ya eureun. Mangga. Baik, mangga Pak. Jam sabaraha ya? Engke ulah terus tepuguh. Tu mau urusanana ieu engke heula. Jadi kula lamun ningali sejarah riwayat saeutik kula jeung almarhum sangat akrab ja kula nu budak ieu. Almarhum istiqomah tahun 73 tadi saur putra Abah Ciandur. Masya Allah pupus 22.000 hiji sabaraha tahun ta istiqomah? Hayu gara hitung ku balalet deui. Tahun 73 pupus tahun 2000 hiji katakan 2020 beh. Geus sabaraha tahun teh almarhum istiqomah? 50 tilu. Sehat. Ya Allah, pohara. Sering jeung almarhum asal kula diondang ka Cikapas, baheula jeung Abah Haji Udin, di nuwargina teh nya Abah Hajinya, aya kene almarhum. Masya Allah, sering kula ajang Abah Haji Asmin, aya kene almarhum. Jadi akrab. Sehingga Ki Jamal, kula balik di Baghdad, iya Abah yang ke Baghdad. Katuan Syekh Abdul Qadir, bisa. Abah ira yang ke Baghdadna. Atau mun disama cenah bulan-bulan kuari. Ih. Atuh engke heula Abah. Atuh mun naik bulan-bulan kuari kudu naik mancung, cek ulah naik mancung kalapa. Anjeun Abah hayang ka ditu. Engke urang 4 bulan 5 bulan coba eta pisahna sebab Baghdad mah hese. Hari teh mah keur sesah. Baghdad itu pisahna mesti 3 bulan, 4 bulan baru keluar. Tapi kuari mah rada mending. Negara Baghdadna geus geunaheun. Masya Allah. Baheula mah masya Allah keur kula ka ditu lapangan bandara eueuh listrik acan Pak. Hari itu ajur masya Allah. Tapi alhamdulillah 2012 ya Allah para hadirin. Jadi jeung kula teh akrab almarhum. Eta Abuya Cisantri nimbakeun naon kobak jeung mama beres jam 2. Cek Abuya mama atos cenah itu kobak teh tos pinu. Oh beres. Mohon mama. Eta kumaneh cenah Bustami. Cek mama sempur. Eta keur waktu nimba mimiti maca bismillah tante. Henteu cek Abuya. Bongkarkan deui. Ndak kumaha aing bisa husu ibadah ka Allah. Iyalah kakasih Allah maka segitu. Masya Allah, coba jajal model orang. Oh potongan banget kieu mah. Ndak nyatu ge tolok bismillah acan kadang-kadang.
bener tante ya ndak kumaha barokah urang mah coba tuh eta deuleu almarhumah ya Allah eta dibongkarkeun deh hadirin ku abuya eta mah kaning 2 jam setengah nih mbak ya Allah Rabbana Karim eta cek kiai tia wali imada balik deh ka dongeng wali mamang sabaraha tahun mondok 40 tahun taraktul uluma kula illa ilmal hub kula mah eta ngan mahabbah doang nya teu bogana naon kumaha akhirna begitu kula titah balik ka imah cek eta wali ku guru fa fatahallahu ala qalbi kullal ulum bisababi dzalika ay bisababi ilmal hub atuh barang kula balik ka imah eta kabeh ilmu 13 pan kabuka ku kula kabeh bisababi ilmal hub sababiyah na kula mahabbah kanu jadi guru masya Allah geus moga-moga urang termasuk jalma anu mahabbah sadayana ka guru-guru urang amin amin tah ieu tujuan haul takzim kanu jadi gur nu terakhir geus terakhir ieu tilu bae tujuan haul teh nginget-nginget urang bakal mau ai maut nama pala hadirin teu jadi pikiran tapi ieu bakdal mau masyaallah sedengkeun ieu loba keneh perjalanan ketika maut teh pala hadirin wal hadirat langsung urang teh dikubur aya alam kubur alam barzakh ngaranna alam kubur teh alam barzakh teh memeh akhirat lewat dunia nah iya ya Allah pala hadirin sadayana mangkaning pan eta urang teh maot teh aduh Gusti para jamaah sadayana mending mun geus boga bekal kumaha lamun urang can boga bekal sabab maut nisbat ka jalma anu mukmin anu ahli ibadah eta teh refreshing maut eta pak refreshing istirahat bu ai kitu kumaha dilegakeun kuburan jalma anu maot boga amal soleh ti dieu ka Baitullah pan kitu dina kitab Qurtubi dicaritakeun legakna kuburan jalma anu boga amal soleh ti dieu ka Baitullah legakna masyaallah ja eta jalma soleh mah kos kitu atuh pala hadirin sadayana nah ya ketika jalma di alam kubur salamet maka kadituna bakal salamet pemeriksaan ente ribet teuing tapi lamun dia sebab eta gang pertama eta lamun di gang pertama rada aman kadituna insyaallah bakal aman amin hayang ieu ibu-ibu euy ibu-ibu ulah heuy kah dusun bating torek kah gitu bu kah gitu gara sakadak jendol nah aya 7 perkara lamun manusia di makomna di kuburanana hayang caang di kuburan lamun hayang caang di kuburan kudu ngabogaan 7 perkara mun teu boga nu 7 perkara ketika maut moal caang kuburanana sanajan eta jelema pagawe PLN moal Pak Camat moal bejakeun ulah sab'atu asya'a tunawwirul qabra 7 perkara anu bakal nyieun cacaang jaga di alam kubur bejakeun 7 ngan ieu mah sanepina bae nepi 2 nepi 3 cenah ira terus keunana engke deui tahun hareup ka JP nya kitu tahun hareup ka Jasepnya ieu mah sadatangna be kitu jaga jam 11 soalnya ieu kitu pan kitu ai paribasa teh jalan-jalan ka Cikabel nan meuli
ka Cigoong meuli kabel jalanna abrug-abrugan ari ngomong ulah sok kebel-kebel ieu beuteung geus kukurubukan gitu kan. Ya Allah. Lamun ka imah guru eta dahar nu gede. Aya kitu nu gede be pokona mah. Sebab jadi obat. Terutama obat lapar teh ya. Ongkoh rarawog ongkoh deui. Aya riwayat aya. Imam Syafi'i keur namu ka guruna, ka ka Imam Malik. Begitu namu Imam Syafi'i ka guruna. Ditamam ku Imam Malik, mantak urang lamun dititah ku guru dahar. Mun keur puasa sunah mending dibatalkeun. Mending dahar. Cek guru ceng kada dia aceng kada dahar. Dasar endek bah cenah abdi mah. Teu diparentah. Ai beungeut kieu mah sik anak kitu. Urang mah kitu berikut Haji Jamaluddin. Nya. Eta Imam Malik begitu Imam Syafi'i ka guruna ka Imam Malik. Eta dahar meni gede sampai 3 kali nambah. Horeng diintip ku anak Imam Malik anu awewe. Begitu diintip cek anak Imam Malik ieu wali nyatu segede kieu bangsat. Oh nah kita udah mau kitu antam kula bae hayang ngomong teman. Bebeja ka bapana ka Imam Malik. Bah, aya naon cenah Neng? Eta Imam Syafi'i murid abah cenah wali. Atuh wali gede Imam Syafi'i mah. Oh wali ongko piraku nyatuna meuni gede. Aya kitu Neng ngintip. Nelekeun. Teu mulai nyiukna ge bung. Awalpan beko bae. Oh, atuh aya hayang nyaho mah Neng taros bae gih ka ditu ka Imam Syafi'i langsung. Ditaros. Atuh biasa bae Imam Syafi'i jaka anak guru ya hormat. Ka anak guru ta'zim. Kagitu kan wa min ta'zimil ilmi ta'zimu auladi wa ma yata'allaqu bihi. Satengahna lamun jelema ngagungkeun ka ilmu, ngagungkeun ka ahli-ahli, ngagungkeun ka guru. Laju ngagungkeun kana anu jeung cumantel urusan jeung guru, anakna. Atuh eta jeung guru. Kitu wa ma yata'allaqu bihi. Eta di Jawa mah di Jawa. Ya Allah. Di Jawa ai kitu kumaha? Ulah ning ka anak guru, mobil kiai lewat, set, santi ke laga kot, set. Mobil kiai lewat, padahal jerona mah saha lain kiai eta. Ngan aya mobil kiai atuh tunggul kieu, set. Barang turun bujangna. Hormat. Ulah ning eta mobil aya santi ke lologaan kegelutan. Aya anak kiai umuran 4 tahun. Liwat ka dinya. Hup. Itu kieu. Eren sanajan umur 4 tahun. Ya Allah. Komo di Madura leuwih-leuwih. Ulah ning aya anak kiai, aya kotok kiai. Asup ka kobong, atuh sabodo amat. Cicing bae, modal los. Beda jeung santri Banten. Santri Banten mah mun aya dipencit kotok kiai. Kepungdak cenah. Waduh aing. Manta kayak jadi kiai di Banten mau ya Allah sing bebasan. Kaji herinya, kaji asepnya, haji epinya, nggak sabodoan baik. Duang kula boga balong, eta nu hiji balong hiji 2 3 pada diusir buku kabeh nila. Dak nila aing bebas 24 jam, hop baik. Hop, unggal poe ku dia kedukan, ngan lauk emas mah ulah. Eta mah karesep aing gitu kan. Budak santri atau orang budak itu penting paneger atau aja mau mana bae meureun laju cekula awas dari ya lamun aya nu nyokot lauk emas hobi resep kuring mang nyawa doang nyeri beuteung dari ya bener eta ka anu nyeri beuteung isu-isu kunaon hampura kunaon aceng nyeri beuteung kitu eta lauk emas horeng ka useup aduh kumaha eta ngobaranana bener eta mata kukulan nila asal eta kulan meuli bet 3 kintal hayah
usapan tuh ku dia sasabeuna. Ih boga santri mah dengekeun di urang mah kudu bener-bener Masya Allah boga tangga kalapa ulah miharep kalapa eta sampai ka kiring Haji Epi ulah miharep babe disaksak duga nage ay kula mah tukang balik peuting pan santri ay aceng nek ngalah kalapa lain cenah ka nek nanya ieu jalan ka langit ta lain cenah astagfirullahaladzim la ilaha illallah kok jalan ka langit sagala coba nanya mata kate teh di urang ge aya lebah masantren mah lebah lempang sing kade pan diatur ku pikihnya ku bab akhlak mun lempang jeung guru heuh santri lebah dinya mah mun lempang jeung guru kareu we kitu pan jarakna boro-boro urang ngabarengan miheulaan ngabarengan ge teu meunang ka guru mah kudu diburian jarakna 1 meter jauh teuing ulah eta ka guru mun lempang sebab guru bisa ngajak ngobrol kayak hah deui gitu deket teuing ulah duspeo ngaranna eta dusun atuh ulah jauh teuing deui ge guru amah eta doang kula eta santri ngariung jeung kula eta kula kararieu beki ulah santri aing ngadong tatangga di tetangga nyandak santri cenah Abah Haji cenah Abi Haji cenah sabaraha 20-an beh oh siap biasa kula cenah ceng ngadong ceng lempang pan gitu kararieu beh tunggu kuku isin beunang ka kula ai kula belok menah lempeng bae ka ditu atuh kula balik deui ka mana dari ya kitu kan atuh coba dia ulah tunggul teuing ieu mah ku amprekan mentang-mentang kudu tadi atuh kira-kira dia aing belok aing ditinggalkeun sorangan bae pan ripuh deui eta kadang-kadang gitu santri kuari mah mun nyolatkeun ka memeh kiaina datang santrina geus tiheula ku di ditu aneh pula kitu ka harti dionang cenah ka Citepuseun santri atuh geus di ditu santrina mah ngariung coba babe mun bulan mulut awas mantak panitia mun ngondang kiai ja santri kuari mah kitu teu nungguan kiai ditinggalkeun beu kuat mau bakul rikeuk be kiai ja santri geus baralik ti heula ieu euy geus hiji bae ya jam 11 soalna 7 perkara anu bakal nyaangan di jero kubur hiji ikhlas fil amal naon cenah setiap berbuat amal kudu iyalah almarhum aya ikhlasan bahkan gede ikhlasna atuh moal patalayah muridna atuh lamun teu ikhlas mah betul apa tidak ketika urang pala hadirin jelema di deuleu urang santrina rame jamiahana loba masyarakat aripet lain ku wiridan lain wirid ku dia kunaon ayat nu mana bae sampai ngabudah sungut tapi lamun eueuh ikhlasan mohon maaf wirid tinggal wirid lain bab wirid lebah dia mah sarja kasarmin contoh ieu mah pambura lain bab wirid ikhlas iya kitu eta guru kumaha teh ikhlasna coba ya Allah bagan sorogan nyaan diuk kuat cangkeul aja pan muridna pan begitu sorogan mah bismillah 70 kali ban bismillahirrahmanirrahim guruna nunutan bismillahirrahmanirrahim areja guruna ge tah santri kuari bismillah doang saya tah ngaji mah dengan bismillah doang 70 balik sorogan ya Allah iya gati pak sehingga kula baheula belajar maca Quran eta guru qiraat pan galakna labatan naon dalekan banget abah atuh kula kieu eta gigireun kula mangkading tukang pangaon kebo ain ain eta huruf halak eta aya genep hamzah ha ain ha ogin kha ain jerokeun oe kemana ka oe kau kebawa gati eta ka ngaji ulah dilalawurakeun ya Allah para hadirin geus ikhlas fil amal ketika ikhlas insyaallah yeuh buahna ikhlas maka cekang jeung Rasul lamun anjeun berbuat ikhlas di segala macam engke hate jelema ku Allah bakal digelekeun mahabbah ka inta kabeh
pan kitu lamun urang berbuat ikhlas jelema bakal cinta ka urang amin ya rabbal. Mana contohna iyalah guru urang ya Allah para hadirin mantak cenah ge termasuk manusia anu dipilih ku Rasulullah. Siapa Rasul? Umatmu yang dipilih di mana-mana di deuleu atawa disebut ngaranna urangna eling ka Gusti ya Allah. Hadirin kamari ditelepon di WA aku sa putra Abah Haji lan Jerry Kang Haji kade hilap enjing teh hawal Abah panatos atas di itu dengan lebih hilap gitu cek abdi ka Haji mungkin emutan deui nya 2 dinten deui atau sadinten deui mohon mungkin emutan ku di WA bilih hilap gitu ya Allah. Pala hadirin ka Haji kade hilap enjing hawal Abah dimunjul ya Allah tuh jalma soleh mah cenage ya umat Rasul yang dipilih oleh Rasulullah yang telah dipilih oleh Allah ketika disebut nama nak urangna eling ka Allah kitu ieu ka Haji haul kasabaraha keur ngondangna haul katil kaji Masya Allah cekula ya Allah teu karasa atuh spontan eta ciri umat anu dipilih ku Rasulullah. Masya Allah teu karasa tuh haul almarhum geus 3 tahun iyalah lamun urangna dipilih eta ku Gusti Allah jeung Rasulna umat Rasul ketika disebut ngarana bae ge ngarana langsung eling ka Allah nempo beungeutna langsung eling ka Allah ya Allah deuleuki anu Masya Allah ku pohara akhlakna ku pohara ilmuna ya Allah ya Rabbi langsung eling ka Allah. Eta ciri jelema anu dipika cinta ku Kangjeng Rasul ku Gusti ciri dipilih ku Allah ku Kangjeng Ra kumaha lamun pehewaeun bangsat eta tangkorak si etanya eta sabalikna ketika urang ningali jelema urang langsung eling ka Allah berarti eta jelema teh geus dipilih ku Allah jeung ku Rasulna. Ulah lertikeun atuh ieu be ya Allah cek ulah hapunten ka Haji abdi meh be ieu teh emut kitu kun untung diemutan ya Allah eling urangna langsung inget ka Gusti Allah. Nah yelah geus muga-muga urang mah datang ka dieu teh hiji urang teh ijabah undangan nu kadua urang teh hayang diaku murid nu katilu hayang diaku jalma anu mahabbah kusaha ku almarhum almaghfurlah sehingga urang jaga babarengan di ditu di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihijikeun ku Gusti Allah jeung guru-guru urang amin ya rabbal alamin. Meureun nu genep deui mah teu kabahas iraha deui bae muga-muga aya waktuna engke urang bahas tagih bae ku mamang genep deui ka Haji gitu nya insyaallah panjang alam panjang umur sakitu anu kapiatur laras hidayah taufik ti Allah lepat kebaduan kuring billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.